Di zaman kiwari loba jelema nepi ka kajongjonan hirupna samarukna rek megar, samarukna rek lila, samarukna moal maot, samarukna moal ngadep ka Allah. Samarukna nama nah kumaha kitu kajongjonan ngadunia majarkeun teh lamun dicaritakeun cek ajengan ulah di dunia lain masalah, ulah di dunia ada Islam memang kudu beunghar supaya bisa sedekah, supaya bisa zakat, supaya bisa munggah haji, supaya bisa ngabangun masjid, supaya bisa ngabangun pesantren, supaya bisa ngabantu ajengan anu teu mampu, minimal memilikeun samping setahun sekali sendal, bajuna, kopeahna, supaya kitu kudu beunghar ngan maksudna ulah di dunia teh anjeun ulah nepi ka dijajah ku dunia, ulah nepi ka kajongjonan kana dunia, akhirna ngaji teu bisa, maca Quran teu bisa, bacaan sholat teu bisa, jampe alus teu bisa, padahal anjeun geus rumah tangga, buah-buah jampe wudu niat wudu ge anjeun teu apal bacaan sholat, deui kumaha kitu hariwang ya